wartosna eta nila ningrum teh tacan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu nya ai nila kancana teh mah leres kade eta Dewi nila ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi diharewosan ku mantri baran nya leres tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh ti mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilembu eta mah aret atuh aya aretnya tos digentos itu yang mah kumaha Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal we mah kaula mah Bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras da pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararase di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh nila ningrum yap ka dieu anaki ngahaturkeun samah maktos ama lain nila ningrum nyimbeb tuh cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong boros sia si kacai ge moal daekeun anu teh manaha sia teh nah kabina-bina teh ka suatu badut batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge moal daekeun oh Jawa
suata aduh ampun teh nah mata teh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki itu bebeng mah tong bor maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teuing mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng domba bade milarian tanah keur kanang domba mang teh gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut tak itu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu kesepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di enjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana bisa lakieun teh tah saneh nyai saneh hampura deudeuh teh mah ai asup tawa kumaha teh ge cek aing oge sia teh keblok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tuh itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum teu teuingeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending ngalah remis gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon nya eta kahayang teh teu mungkin mending bikai ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul bisa nyalendorkeun tukun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ke nya nah kawin minat teuing pope kumana ibu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya atuh bari ngantosan itu tuangan tekedah kebantuan bang oge dikasih beuleun pisan sia suatama ampun da keukuh wae teh kulan asuatama teh bari ngalamar nanging da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui ya meja saking prawing wang tinalangan ya ampe yoga adik wirina sekar pinuji lulumut nyebar kastori banglus lampah pun ieu Kurawa budak katauran
una lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah Prabu Durgalapati anu salamitna ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksad ngalamar ka ieu pertapan banyu kancana pengawakan jangkung gede Simardada Nilaningrum lukut naon nagara wilubuh hideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can bisa kagono nyai muawa kawangsul ka nagara akang patih kaulah menta pangrojong nati sarerea yi bangga ya Nilaningrum mun teh mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapidurian tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlaya tubat ayo reureuh heula tina sape nggih Cipelang cipangayana cimanuk mari pindah jumlah wala dia wala tam-tama semata iya ayo kumpul urang garap sasarna umulai geningan bari lepat nama ingadang dosa aya pangesto pula sabanana sadirana bade miliar yang jukut bade ngarit sadirana jika unang uingnya benar persis alah doa kene dunungan uing cinga jodoh ka Dewi Nilaningrum aye dalam muntah mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heuh muan lepat lieur geuning kikituan teh tarbian kawanan ting luyut sabilulungan sahanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hade buat sarangan kecap kudu dadang rahman ulangan pinter nyarita sangkana ya parasana
Jiga bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira nasional awewena bakal benang tete Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja ya cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus maot kabina-bina teuing sia belut sisit sabanara kapirara siang Nyadiri masing taring masing imun perang peting kadekan jongjonan teuing salirama kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirim nawaruga supaya nepi kajaga naon urang reureuh heula reureuh capek ya capek hari mana geus daang geus tadi jeung goreng lauk jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat raweuy atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babatok peda babatok rebab sakitu oke Juri malasaga palentana babalean pangalusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug heug uing dicepikeun supaya ngarti ngahaturkeun semah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri
kurang mana kurang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun. Wayahna we. Ai gaji iraha. Oh lain naon atuh anjing teh. Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha. Oh lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kahar teh panjang teuing. Oh terus ya siang ngomong anjing ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing nama tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa sekan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing Sangal hideung sabaranja temong memang. ngacai anjing aduh ngajar deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pakai jeung mahkota segala Ningang kanu ngacai. alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah kumaha cager semua je syukur ya. Nah, saya tegegal teke kerepesan, kayak gini diundang simut, aing mah. Alah, oh diundang simut sih cuma. Dada damang sadayana, mojo, mojo, bagja. Sadayana marga. Bagja, dada damang masih sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dada datang sadayana. Datang bagja Bagja Raraya. Bagja harapan Rama. Harapan sadayana tuh. maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikendengi ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah nah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah
hanya A saja lamun nyebut O teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut E A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran ya bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkat teu dipikir heula spontan gila bener euy jika sapopoena kitu teh nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy bisa sakitu paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal itu diberi nu hese mangga saya mata akan bangga bener nu hese pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun beleguk kagak jangan tu sakali mah jangan jangan cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keukeun dipaksa ya heuh anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah
dina waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy. Ari awewe na teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Mah ayeuna. Tah. Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar, ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan ngajaga waspada permana tinggal. Iya pada. Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulang tereh nepi euy sumur tungtung nama akang silaing naluturkeun leujang sumur keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh sion tohot umur batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landingrum ya lain ya muni ke ieu bokap aing tapi ka murugul pisan cing Pak cing euy hatete akang nu eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing pada melang atuh ariwah ka kolot. Mun bapak kumaha onam teh saha nu marek etakeun emak? Ade goreng. Tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut beusan. Lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak? Noyod dek nyeri emak. Dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing anu ukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kana landingrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta heuh aya kata-kata mutiarana lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteug ye euy dasar naon teh syahadah di lembah syahadah saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodonges lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis
Hah? Separatis anu ngaberontak atau teroris. Nah jauh-jauh atau lain tempat salju ieu make teroris. Nah situ ngomong teh tempat salju teroris. Pan teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah. Jauh-jauh. Tina teroris, tina tariris. Jauh tina teroris tina tariris. Kuris. Nah, ojang nyamperkeun itu sia-sia. Aceng anang. Ulu anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki dia teh. Jauh-jauh. Mau ke bangsa Ismail. Jika makhluk di dalam laut. Sipud. Lamun di laut teh makhluk naon gitu teh. Kepiting. Lamun ieu bola kutak. Cabok sia wae. Lamun si lain kuda laut. Manehna empot. Bandar Curug. Kayu negara elo jelema teh. Naon ngomong naon maneh teh? Lain mah ibarat gitu. Barat naon? Heeh. Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla. Ieu meureunnan Keor. Si lain bemo. Aya aing rek miluan? Heeh. Maneh korong. Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. Ampun. Alah. Kena bubuahan harus makan. Cek aing oge. Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apel Bapak dewek manggu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem anjing celinakan anjing jeung atuh. Aina. Lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng loteng dilotengkeun. si lain meureunnan imah kontrakan da wala. Ari aing maneh mah cenah capit. Nanti nyambung anjing. Sudah ambak ka. Aduh, ampun. Alah. Cing atuh bere nu hade ka teu jang. Sekali-kali mah tuh. Karunya deuleu. Heuh atuh. Punya hati. Supaya semangat. Lamun dina kue. Insok euy, naon euy. Yang bolu delek mah. Taeun hayang ngadengekeun tapi gede ambok atuh. Kuing kue bolu. Heuh sok. Ieu cenah ieu. Putri Noong. Ai kuring. Nah hayang cileung. Cileung bapau. Ari uing mana ti kotok. Ai ti kotok we anjing. Ambak ka. Aduh, ampun. Alah, ampun. Siapa ngaranna mana coy? Kuring teh Semar seuh. Hah? Semar. Semar. Aya tak? Cepot. Itu nu tukang dawala. Da pada ronok ngaran teh. Nya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin. Kuring cepot sutisna.
saya dawalah hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh seuh dek ngalamar ngade ca awewe payu pisahnya nya sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing jadi wanian nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teteh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamakna kabeh oh da kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nih butuh bene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aya tanya aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Ansia Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger cenah katu nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atau anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh bae kahujanan teu taranjang nya hapunten pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak wae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok minantueun teh kitu wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu
entong hayang melipis pot cucurut ada pun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung deungeu ngomong tadi lawan cikan sok aya nyawa sia sok hai batur ewak sia denengian tedek ngalamar putri heeh sia modal ya naon sila kain didengkeng lawan atuh eungeup wah sia tolong silaka deulan ceuk aing geul itu apalah sia mau jadi gangguan beureun karaja aing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta Allah maaf Wah Prabu mudah-mudahan wae eta Dewi Nilaningrum teh tiasa kabantun wa sang pandita sampurasun ieu kaula Bima Putra kang bapa mandeg satengah kimarga Arif Bisuta kang lumampah mandeg satengah kimarga ingkang ngalaga
Ulah sumpah lukut naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kansa Ari kitu kula. can kabantu neta anu kakasih Dewi Nila Ningrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra Oh, sae kula. ukituna hamba rakyat negara Amarta lain nganung harti kaulat sul karena kewajiban lepas tidak tanggung jawab Sumur. tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara Loh, kedah manunggal deui ieu. wah mudah-mudahan bae tiasa kabantun eta putri tulung naon tah Sanu enter tulung Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang ulululululul Toh, saha? waboa tulung Sakitu mah tulungan. alah alhamdulillah selamat euy Alhamdulillah tak kang nanti mana we. alah nyangsang deuleu dina takaramutan Allah, cekek. Ada loba sireum. alah aya bambara deuleu gelo sia Jadi tulungan nyebut Bang Bara. jadi tulungan nyebut bambara tolong wes Aku menentang rampluk. gening maneh bot dola udah maneh Aya 2 makhluk heuy Aduh, nah si teh kawas jauh wae ah Aka salamet jalan itu naga. alhamdulillah heuy Alhamdulillah ya. da walu naon ada si laing kuring mah paeh manya nu paeh ngocoblak euy Mana lupa ini? Mana lupa Duh. ini? Aduh Gusti Mana lupa hiriditkeun tuh. geuning ieu teh Bapak Komandan Bapak Lanud sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat panjang irungna panjang umurna oge alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi ai pekenya we atuh sia nyebut tangkaramutan alah punten ya Karamutan. alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh tawala ulan kaula teh nampi pancen ti wa Prabu ti saha tapi omat ieu rahasia ieu Rahasia. rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palai garwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu kasaha ulah kasaha Dewi Nila Ningrum kaula trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh ai Semar ai maneh ka mana jeung naon sabab aya di luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta buta naon tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarangkung gede butana ge kada sia nyolok kana panon aing ieu sidik teh mah ulah pangijing buta naon
agan abdi temios ti rompok teh nyarangan pun bapak kula nyarangan bapak Wasemar sumuhun pun bapak geura aduh agan isin abdi nyangemkeun ge naon duka kumaha kulan pun bapak ieu da ka budak balik di ka budak nya ceuheu naon urus tunjung agan pasti gumujeng geura naon pun bapak geura bade ngawayuh hayang deui balik sia hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tanu disaurkeun ku agan mah kadewe nila ningrum naon aduh kasaha dewi nila ningrum neng dewi Power terus ngegerem gitu mah layak gerak ku agan cuman tak apa teh da mending kana ku agan diirikna gitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua ae nitah oge ning eta jeung ku batur mah mending ku agan jeung digali ku batur ridho ku agan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapak naon mending pihoran ku ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu kitu ngan galak pun bapak teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapak ngambek wajna dek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing Wasemar di mana di ditu nuju gelut ini sedih mun urang mah ini lain cemplak bisa dari si dawala ka aing cemplak-cemplak ceuing nya jika nu geuleuh bisa heueuh kawina-wina bejana siap sayang kawin guluh ayana siap arah siap aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan alah da guluh ayana duh naga sareng saha kan teh aula ba nuhun agan upami teu yagan terase di teungeulan panginten uang nuhun agan sawangsuna ba naon ieu teh pangarep ka kieu teh ieu bade ngaheureuyan indung barudak ngaheureuyan wasit Ragen sanes salhon bebende agan tasan uninga uang bade bojoan deui aduh ya wong edan yaki-yaki luas nyarita terluas geus teu euleum kasaha sun Dewi Nila ningrum geus teu era deui nyaritakeun goblok siang ngabongohan kurang ajar maju geus teu era nyaritakeun deuk mahkota upami teu aya pitulung agan lapur we panginten uwa teh atuh geus kawin teh mah dawa ke gigi deui nuhun agan me bar Wasemar bener nangka badranaya kitu nu we poho sori wa bener nekek luas jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar sumuhun nun nyaeta kadewe Nila ningrum leres genti ku bieyoh mah nanaonan ya cing gablek kakeknya was beneran aya
nah gablek bebengetan teh kumaha badran aya eling sampean ih motorogan sia jebeu numawi wa ulu itu si edan si edan siap blok kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kaing teh alah ampun teuing kok coba itu make nu kitu kameramen pemenak pak tina gawir aduh sia teh ngahina bete kaing nyebut jebau jebeu apunten siksa ngerakeun sia binatang waduh anjir kayak gitu gelut jago teh teralila Dunungan teh sudah reng-reng menang manehna mah oh nah ngan moal menang hadiah we tilu tengaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk ti tukang genong macan prat dikitu tadi backhand di backhand kan tuh gila aduh khawatir kan gelap mbak aduh bicik keneh goblok yang mamam nanti aduh iya bere ku aing eta bere lumayan euy aduh pale mamam entah aduh anjing waduh kala waduh bau lah bau mau heg dibere deui mau bau anjing kemingkelan waduh wow mingke jero kene kajaman ke paling-mana nah bahasa euy duh aing ah lamun nanyakeun nunungan aing banyakeun pujit aing nolong gitu ulah ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh kangge uwa duh nah ieu aki-aki alah reng segan ieu kawin teh kata nagaan teh wah sing gancing pawarakeun pun bapa kanya kalau ieu kitu ku keukeuh wae kumaha teu dajang hate badot bicarakan ku bapak hayang teh tong hanya deui sia teh sapraptanepun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabungka lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan oh nah saha
buah-buah eta tulungan orang bapak itu gening Pak aya awewe lulumpatan buah indung silaing teh lain indung silaing minantu teh cabok siapa ini lain jeung bapak yang saingan si mah wah sobat ting dengan aya jami turang minta tulung bibi tulungan manusia ulu aya anak iya indung sia ulu we gulis we tah jeung bapak mah eta pantes cocok sia iya pisan ampun pantasnya mah keur anak tah silaing manu tukang najang akane kayaknya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapak aing euy euy aing pinungeun teteh biheung teuing cekek we ngalikeun aya budak sing sareng panau tulungan penggawa saha salida kaula teh ngaranten nila ningrum aduh leres pisan sembah kapihatur wa naon geuning nyabat gua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nange naksir tidak tadi atawa itu anu tukang nah bogoh kan tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh kasih sia buka serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu ongkos sugan teh nu tukang naon maksudna nyebat gua kaula teh di nampi Pansen Tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksud nyangakeun sabda panglamar tobat teuing hapunten kitu pengawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salarasna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapana sigung anakna sareuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusia nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusia iya mana manusia ya iya eta mah dadana lulululul ilahar disebut dadana iya dadana Jawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna manusia teh nu mana tos ka koreh teh cando ampun wah ulah ka candugi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wa nu mawi teh oge
dupi ieu gedengan ieu wa Semar itu nu pangker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles eta. Charles aing ngencar ai kereles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai mah Yo primus. Pria musibah. dupi itu nu pangker abdi Siti Nurhalisah Paingan meni nyemplo. palai teh ka manusia neng teh laras bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceuy aduh ampun bejakeun ka emak ku aing Negreg netanyaan. bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusia teh kaula di mana tos tepang kaula teh kayang boga salaki teh kainya saya palai tepang sareng manusia mana manusia teh bapak laras ieu mah nu aya teh mengukur wujudna Tetiasa ditunjuk gitu. sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu Kusieun wani. upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali Ku ciri dupi cirina manusia teh dina apa dina gawe sepertos kumaha. disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia Manusia teh tanen. Matak tetiasa ditunjuk. obat teuing Gusti geuning ieu pisalakeun kaula teh Tulus kawinkeun. Tulus. watna bapak maneh apaan dibejaan ku abdi cece aduh Asian seruncang kunang teh teh. teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada ngasih dengklok sih mah nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri kayak nasim kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh Aya kitu nek. ridho pisan anu sepuh pada dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuk kapan kaula teh hayang ka manusia Sarwana ieu mah kangeh. Sarwana ieu mah. sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh Ingking-ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang. nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telor Aduh. Arjuna telor nuhun agan kuninga telur Arjuna udah pemana itu sok ngenok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah
sareng gaduh anak isi wadit teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga hebat gua kantong hikmat mangga pilih ka pendak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah Mangpaatkeun itu Kang. luar biasa. nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu gosah tiga juga Was cemot was hati-hati. Nawa kaluran beres. Nawa sasaha. Oh, ini kebayang. Lain saruannya. come on Bete benci tapi cinta. Nawa kaluran beres sok dawa. heuy deudeu Dawa sasaha. Ayo sasaha manya teu. pena stiker sayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resik nerada Sok kayak gabruk Bang. Pul sasaha. gabruk gue Gabruk. heh Tong dingkek. Nabu bruknok. Bau belenok naon sia teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewena bete nya euy jadi we lapur aing Kayak orang gede ya. Aduh nyangahkeun Kakang Semar. lamun teu make jalan kieu cilaka dan bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada Aduh Yai anaki montong anaki siapa aja utang pati berbuat tewa bangga pena stiker sayang tumampara ieu sang panita dijama ku ieu patih lengitan pelebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati jagat nata batara guru Onggawa lo Kakang Semar nyangakeun Kang di mana siapa awewe aing nyaho tetele awewe tapi jimat layang jamu sekali musada tok sia Kodok atuh bisa. kodok wani ngodok pejat sia hulu teh Bisa masalah. nah stiker sayang tumampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri sadaya-daya Kakang Semar buru-buru syainit bisi dihina ke ku si cepot ini didodoh tiba heula eta layang jamu sekali musada Gusti nepi ka kitu Semar yakin mana kitu ge meureun lain milik aing tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong aing bakal keukeuh nepi ka pelebah mana hayang nyaho Semar batran aya teh keukeuh
ngadodo layang jamus ya kulit waruangan Darusinmu lajeng cahaya berem di burak ke Semar Badranaya nimulkeun sora lir gluduk ruruntuyan gledek gerentetan mungsrat kakulon kawetan kakidul kakaler jadi cahaya berem lir cika-cika si horeng ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia tibatan manusia kurang ajar si horeng manawi teleres we palai ngawayu sumuhun karena ieu layang jamus ngawayuh perjuangan kuat teh nun ya ceuk dewe koge dawala bapa mah kitu ku kituna kalah beuki jero nyumputna teh deuleu ai nu silo mah deuleu dawala cu oh salamat sararea ujang hinar tina rupa ancaman penyakit dengki sirik teh aja cu atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di negara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud